Belajar dari kisah Nabi Yakub sareng Nabi Yusuf. Nalika Nabi Yakub sareng Nabi Yusuf dipisahkan ku Allah Subhanahu wa taala, eta Nabi Yakub unggal dinten nangis. Dugikeun ka cek dina sejarah, socana teh dugi ka teu tiasa ningal sabab socana unggal dinten dianggo nangis. Tapi seiring berjalanna waktu, eta Nabi Yakub mulailah berdamai jeung dirinya lira bahwa segala rupa teh ieu teh takdir ti Gusti, ujian ti Gusti. Tah saatos kitu mulailah eta Nabi Yakub dipertemukeun deui sareng Nabi Yusuf. Tah kitu oge urang kahirupan. Semakin urang loba ngeluh, semakin ripuh. Tapi lamun urang semakin ayeuna diajar narimakeun kana papasten ayeuna kodok-kodar ti Gusti, insyaallah kebahagiaan segera menanti kitunya.